tilu ikhfa ausat sapuluh hurufna ayeuna wang sebutan hiji-hijina nyaeta jim sin bod sod zai sin sareng fa dha za sa kade apalkeun sadayana bisi aya nu can ngange kade ngange nya atos anfusakum wa tukhri mimpai mayunan wau naminate ikhfa naon namina nun mimpai mayunan wau idhar safawi wahdar naminate idhar safawi wahdar pangna disebut idhar pedah jelas naon maksud jelas teh teu ngangegunah anu panjangna dua harkat nalika ngucapkeun kumwa kum tah keur nyebut kumna teh teu ngangegunah anu panjangna dua harkat berarti gunah mah kumaha dirinya teh aya ngan teu dugi kana dua harkat atuh teu dianggap aya gunah ari pangna disebat sapawi pedah mim teh kaluarna tina biwir dua anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna safawi nya ari pangna disebut wahdar ari wahdar teh naon sieun kulantaran sieun urang teh kudu ati-atinya rek ati-ati eta mah cenah hayang lumpat mangga maksud lumpat teh teu naon teu dililakeun henteu fusakum wa tapi fusakum wa tah bisi hayang kulantaran sieun urang teh kudu lumpat ngan sok labuh ari lumpat mah nya kulantaran sieun kudu ati-ati bisi kumaha bisi ngangegun nah bisi kieu anfusakum wa da enakeun tina mim kana wau teh bibirna di dinya keneh kum bibir nutup pas nyebut wau teh mimitina tina bibir naon tina bibir nutup kumwa tabi silila maka disebat weh wahdar teh sieun kulantaran sieun kudu ati eta mah supaya alasanana jelas jeung kaharti ya, disebat we idhar safawi wahdar secara keseluruhan huruf idhar safawi sabaraha aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba ngan lamun dipisahkeun idhar safawi wahdar hurufna teh sabaraha hiji 2 nyaeta wawu sareng fa nya macana teh kenging ngangeguna sareng qaidahna wasalisul min ahrufin wasami hasyafiyah katiluna inhar safawi hukumna nyang harepan huruf anu sakantuna nyaeta
sareng za nya tapi sareng zal sareng zal aya elan nya sanes sareng za pedah baheula nu teu dititikan madal anu dititikan mah da padahal duanana ge zal aya dal aya zal di awasna zal nya keun baheula za mah nah wihan deui nya eta zal tah kudu apal hade masing timu nyebut bau arek jeung wa jeung wa wahdar la dawawin wa fa'an tahtafi likurbiha wal ittihadi fa'rifi mimpae izharkeun sing risi pisan kana wau jeung sabab padeketan nu padeket mah anapun samakhraj sareng mim jadi nu padeket mah ngan saukur fa wungkul da ari wau mah samakhraj pada duanana ngangge biwir dua mim biwir dua wau oge biwir dua bentena ari mima biwirna nutup ma ari wau ma biwirna muka molongo wa sahingga lamun ngucapkeun wau tapi biwirna teu molongo moal bisa eta teh nya sabab kudu molongo wau mah biwirna dibekam kieu hese nya sabab kudu molongo biwirna wau mah wa tukhrijuna eta mah sami jeung nu tadi naon mad asli atawa mad tabi'i tukhri rona di aos kumaha tarkik di aos ipisnya nyengir tuhri nya rokna di awas tarkik sami sareng dipayun ta wa tuhrijuna fari eta oge sami fari henteu kieu fari tapi fari rokna di awas tarkik sabab ro barisna kas roh atawa jer